Pamirsa, tepang deui sareng abdi di Rajanati dina warta dinten ieu. Ngawitna ngartos dinten ieu, suasana kota Bandung diunggah Sabtu Minggu teh katingalna nuju hanateun pisan. Antusiasme masyarakat, boh warga lokal boh wisatawan katingal beuki ningkat di sababaraha jero kota, utamana dina pusat-pusat karamean anu janten magnet wisata. Nanging di sela-sela handap natran kuliner modern sareng kadaharan viral anu silih ganti dina media sosial, aya hiji hal anu moal aya paremna, nyaeta kuliner legendaris. Sanaos dikepung ku rupa-rupa menu kakinian anu sarararba unik, kedai-kedai sepuh anu gaduh resep turun-temurun teh buktosna masih kene ngagaduhan tempat di mana para panikmatna. Kanggo terang kumaha pangaruh fenomena ieu kana pajengna dagangan maranehna, rancangan tim abdi parantos aya di lokasi kanggo ngalongkong langsung sareng para pangolana. Sampurasun sadayana, Abi Viana, Abi ayeuna tos dugi di tempat mie legend AA. Yuk intip cara penyajianna. Abi tos sareng pemilik mie AA Legend. Bapak punten, bade naros non Bapak saha? Nami abdi Aming Kosasi namina. Sareng Bapak Aming. Bapak Aming, abi bade naros mie AA Legend tos aya dugi iraha dugi iraha. Mie AA Legend nuju kapungkur buka teh di tahun 80 janten ayeuna tos lembut di 46 tahun. Kapungkur teh eta teh ti Rama sareng Ibu Abdi. Janten abdi tos lebet ka generasi katilu. Nuhun. Naha Bapak milih usaha mie AA Legend? Mie AA Legend karena nuju situasi ekonomi ayeuna kuliner masih jadi patokan nomor hiji eta kahijina. Terus kadua nya abdi neraskeun da upami mie kapungkur dan tos majeng janten ayeuna kadah dilanjut sayang gaduh harta di orang tua mun gitu teh. Ayeuna tos loba pisan kuliner nu aya di Bandung kan marak. Itu teh berdampak teh ke penjualan mie AA Legend. Kami AA Legend selama ayeuna kami dampakna alit pisan karena mie AA Legend kahiji atos sertifikasi halal. Kadua mie AA Legend tos gaduh hak paten disebutna haki ya. Nu katilu mie AA Legend tos lebet oge di Google Ads, tos lebet di YouTube, tos lebet di televisi, tos lebet oge di berbagai media sosial. Janten seueur anu terang bahwa mie AA Legend teh ya kualitas tetap dijaga. Eta sareng harga ge masih kaitan murah. Gitu. Salami icalan pernah aya tantangan teu Pak? Tantangan wapi ayeuna ku abdi aya mah tantangan paling di Padamel teh. Kadang Padamel jadi utama, janten kan Padamel biasa langsung ngaracik karena ayeuna nu ngaracik sadayana ku istri. Eta kendalana jadinya. Tapi nu sanes-sanes da aya. Wabi paling dicarioskeun deui tantangan nu kadua. Sadayana mamen ieu didamel ku nyalira sadayana. Teu aya nu dipeser teh. Di mie diolah ku nyalira, pangsit nyalira, bakso nyalira. Eta paling tantangan. Janten kerjana lumayan berat teh. Beratnya artinya kerja terigu harus jadi mie, ya aci harus jadi pempek, daging sapi harus jadi bakso. Nah, itu tantangannya berat. Sehingga kerja lumayan ekstra. Itu aja teh. Nuhun Bapak sakitu wae nu bade ditaroskeun ku abi. Hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu nasi kuring Nova Jaka Padilla bade ngawawancara ngeunaan batagor legendaris di Bandung. Ieu sareng Bapak saha? Bapak Herman. Punten abdi bade nasi kuring bade ngawawancara ngeunaan batagor. Pertanyaan kahiji, sabaraha lami Bapak icalan di dieu? Tos lami tos 33 tahun di dieu. Kunaon Bapak milih jualan batagor dan ceritakan awal mula jualan batagor. Kumargi kapungkur mah kan masih kene salitnya nu jalan batagor teh. Kami kan abi mah nyoba-nyoba gitu kan. Nyoba-nyoba batagor alhamdulillah ayeuna jalanna tos di dieu gitu.
kunaon Bapak milih tempat di dia Kumargi kan di dia mah strategis seserna seur nu ngalangkung anu balanja kain seur palidieu gitu janten strategis lah kanggo icalan. naon bahan-bahana dina batagor ieu teh. Batagor ieu tepung tarigu, aci sareng lauk tenggiri nya ame raos. Nuhun Bapak, hatur nuhun. Langsungna ya. Atau sabaraha lami sih Bapak jualan di dia teh? Jualan di DT di 2016 cuman mulai ada bumbu pizza, bumbu yang lainnya itu dari 2018. Kalau 2016 sampai 2018 sama kayak yang lain, basmut namanya, bumbunya bumbu tabur sama. Dari 2018 namanya dirubah, kemasannya dirubah, dan toppingnya pun dirubah. Jadi judulnya jajanan biasa dibikin luar biasa, basmut biasa dibikin bacimut yang luar biasa. Dapat ide di mana sih gitu bisa basmut yang unik kayak gitu? Oh kayak gitu. Mungkin kita kan sosial media kan untuk zaman sekarang lumayan ya, Ya. Sangat berpengaruh lah gitu. Ya, banget. Makanya kita harus bikin sesuatu yang unik, tetapi bahan dasarnya tetap yang jadul, tapi kita bikin yang lebih unik lagi, gitu. Jadi Rupa-rupa kuliner legendaris di kota Bandung teh sanes mung saukur ngeunah rasana, tapi oge nganu sajarah kareus tur tradisi anu kedah sasarangan dijagi ku urang sadaya supados tetep nganjer. Sim kuring Dia Janati sareng sakumna kru anu sawarga pamit undur, pamit mungkur tina jendela berita dinten ieu. Hatur nuhun kana perhatosana, wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun.